Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa kastaraitu arba'an ni'ajan awistaraitu alfaridlin sajan. Wa kastaraitu jeung sapertikeun lapad istaraitu arba'an ni'ajan. Ishtaro itu meuli abdi arba'an kana opat naonana ni'ajan pirang-pirang embe koplok mun Sunda mah awishtaro itu atawa meuli abdi alfaridlin kana 1000 kati naonana sajan kayu jatina kayu jati obi'tuhu atawa ngejual abdi hukana itu si Zaid. Jangan ini mah jangan minum he. Ulah kieu ieu mah. Jangan minum. Biasa bae. Poa gelas kurut teh. Obi'tu atawa ngajual abdi huka si Zaid. Makilatan kana sataker naonana aruzan beasna au qadra robain atawa kira-kira sadupa teh sakumanya kode au dhira'in atawa sadiro naonana khozan sutrana awa wajibu tamyizi jeung ari wajibna tamyiz eta ayung karo yen dinakirohkeun itu tamyiz wa yakuna jeung yen kabuktian itu tamyiz muakhiron eta diakhirkeun muakhiron eta diakhirkeun mutlakon kalawan mutlak babul istisna'i ari ieu eta bab nerangkeun istisna akhrij bihi minal kalami ma kharaj min hukmihi wa kana fil lafdin daraj akhrij ngaluarkeun anjeun bihi kalawan adat istisna minal kalami tina kalam makana perkara khoroja anu kaluar itu emak min hukmihi tina hukumna itu kalam wakana jeung kabuktian itu emak filafdi dina lafadna kalam
eta indaroja kaasupan itu emak. Walafdul istisna jeung ari pirang-pirang lafadna istisna. Alladzi hawa anu ngurung itu lafad lahu kana istisna. Eta illa lafad illa wa ghairu wasiwan suwan sawan khola ada hasya lafad-lafadna itu fansib loncat fa'na fansib mangka nganasobkeun anjeun ma illa sarta lafad illa ma kana perkara akhrajat anu kaluar itu emak min zi tamamin tina lapad anu ngabogaan kasampurnaan mujabin anu wajib itu zi tamamin koma kullul qaumi sapertikeun lapad koma kullul qaumi koma ngadeg sakullul qaumi sakabehna kaum illa wahidan kajaba hiji jalma wa qad ra'aitu jeung nyata ningali abdi al qauma ka kaum illa Khalidan kajaba si Khalid wa iyakun jeung lamun kabuktian itu istisna eta mingri tamamin tina kalam anu ngabogaan kasampurnaan eta mingri tamamin tina kalam anu ngabogaan kasampurnaan yang tafa anu leungit itu kalam atau anu eueuh itu kalam abdilan nyieun badal anjeun wa nasbu jeung ari nasobna fihi dina istisna eta du'ifa diapaskeun itu nasob